diterima semasi lain ku dewe. Atuh teu kinten ti eta hapunten tina naon rupiah kalepatan ageung sareng alitna. Duluhur Syausa Pramuti handap Syahibas dampal. Bilih tina laku lampah sareng sajebina. Matak ngarahutan kana hate bapa. Malah mandar Bapak kalayan di barungku kauningan galih tiasa ngahapunten kana kelepatan abdi. Margi abdi ngagebeg lamun seug nguping hiji katerangan yen Gusti moal bade tanpa ridho hampura tindung jeung bapana. Tenan we Kang atuh. Cekolot teh mah doraka tindung ti bar papa teh ibarat di lembur kai randu di leuweung kai dangdeur. Beres. Dipake pamikul bengkung, dipake pangerat bingkeng, dipake suluh teruhai, matak lir hirup cara senal, awak ditincek beheung dicekek, salilana manggih kokotor, nete semplek nincak senal, nincak semplak kitu salah kieu lain. Muga Bapak tiasa ngahapunten kana kelepatan abdi. Pak, dina rupaha kasalahan urang pada saling hampura jeung dewek cu. Sabab di henteu-henteu oge aing ngaran kolot kanu jadi anak mah eueuh dunyakin nasihan. Kanu gedenya aku gedena, kanu leutiknya aku leutikna, ka awewe nya aku awewena. Lalakinya aku lalakina es tuning tedeng dek topi leres jeung deui kaget we si laing nepi ka ngentep seureuk kitu cumaritana nyatetkeun ti pangaresa Bapak Toto Bapak Kades abdi teh kitu sing larap we kana laku lampah si laing eta tenan bulan kurang pada saling hampura jeung dewek kan sae aya pikir saeu naon ieu bokap make jeung hatranan lingi itu si bungsu aya si bontot tuh kahareup gareng anu tara-tara langkap papang kahareup euy anu biasana tara mengilu magelaran geuning ka dieu ngilu maneh tara milu beureun langka nabeuna keur subuh abdi be abdi pun hareng nyangkakeun si bapa ngapaktos ka cinta muga katampi kalayan kabingahan heueuh ditarima ku deweknya atuh kalihna ti eta cobi bulan sim uing jeung di bono sim abdi gitu nya kumaha aing bae sih tansah diajeng-ajeng aya pikereuseunan babete nepi ka ngaWA kudu datang poe ayeuna nya teu menang henteu kudu ngariung tapi geuning ieu 3 ekor urang ganti ruan we si mah katinggal tadi ka beurang ka pasar can rek mulang aya kieu aya naon ieu tansah diajeng-ajeng ieu bokap aya naon ieu cobi kieu ja saperkara dewek nuhun si laing bisa nyempetkeun waktu anu luang geusan ngariung mungpulung dieu imah leres anu aya patulapat tali ngeunaan kawajiban yen dewek teh salaku kepala rumah tangga leres ari jalu koa lalaki teh pamimpin ti eta awewe mun seuk eta awewe geus boga turunan meureun mingpin teh dewek teh awewena jeung anak-anaknya turunan dewek beres pimpin lahir batin lahir batina dewek teh nanggung jawab si laing kabeh anu tangtuna dewek teh leuwih ti heula gubrag ka alam dunya ilmu meureun sewang-sewang boga kamandang jeung pamadegan sewang-sewang mula pamanggi leres ngan dina lebah dieu tumali ngeunaan kewajiban salaku kolot
nyaeta rek nyimeuhan sasiereun sabeunyereun disebutna babaledogan kana hate sewang-sewang Siraman rohani. ngan dina niat dewek teh ngageuing kasilaing kabeh utama ka dewek sorangan Ya. leres sabab mun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa Cobi. urang hirupnya meledak anu sakitu lilana betah bumetah nyorang senang suka bunga beh ditunak lara jeung tunggara nu geus kasorang Kalaman bulannya. hartina romantika hirup anu karanapan ku urang teh geus karasa jeung karandapan Amis pahit nanti bulan. ngan dina lebah urang menyikapina nying hareupanana nyaeta kudu dibarengan ku ilmu ulah dibarengan ku nafsu Kan tenang. sabab ai nafsu mata kaduhung badan nu katalangsara diri nu kacingcirihi Beres. leres da geuning niat urang itunya yakin moal pati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia kajaba ibadah Beribadah. hari ibadah teh migawe naon rupa hal anu jadi skenario anjeunna malah mandar ngabuahkeun salametna dunya jeung akhiratna Eta. jeung akhiratna sabab urang teh muarek langgeng saperti orai Ya. moal megar saperti orai urang teh hiji mangsa bakal pinanggih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunana Ya. Beres. laras Sampai sedangkeun ai manusia beda jeung saperti anjing puduk di jarian paeh samet bilatungan tapi manusia sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang Eta. laras ya pantenan sabab kalam kalanggengan urang baris menang patakonan anu eta patakonan teh bakal nyeretkeun urang kana keselamatan jeung kenikmatan nu disebut sawarga jeung tempat panyiksa nu disebut neraka malah engke tempat urang teh saeneng-eneng langgeng jeung abadi Tuh. Beres. tah di dieu meureun urang meungpeung hirup meungpeung keneh dipercaya ku Gusti nu murbeung alam urang mangpaatkeun dina lengkah paripola urang teh pikeun ibadah Layak ini kesempatannya. leres ai ibadah diantarana nyaeta urang jeung anjeunna vertikal jeung ka sasama nyaeta horizontal Ya. Beres. leres di antarana hoirunas anpauhum linas panghadena jelema anu mere mangpaat ka jelema deui Tenang. leres da sidik urang hirup di alam dunya utawi di negara bedieuna di pakampungan ciptakeun urang kahirupan teh jeung tatangga teh boh najan bari jeung beda pamadegan boh najan beda keyakinan tetep renggenep urang teh sing bisa akur nyaeta nyakup kana basa toleransi Ya. Beres. laras najan buuk sarua hideungna tapi da karep jeung kahayang beda-beda tapi dina beda-beda eta urang manunggalkeun hijikeun laras nya sabab naon hakikatna yang urang teh lain urang dunya tapi urang teh urang akhirat urang akhirat Kurang akhirat. bohong urang ngaku urang majasari teh Beres. bohong urang ngaku urang majasuka teh urang ngaku urang ligung teh urang bongas tukang urang sukawera Beres. urang bantar waru Kurang. urang cisameng Sambung. cisambeng meureun heueuh Disambung bulan. urang leuwih liang baru Beres. urang loji kobong Loh. Beres. Wararapa. urang burujul
tapi hakikatna urang mah urang akhirat. Oh gening itu atuh gening urang akhirat urang teh nya. Buktina tingali ku si lain dina mangsa jelema mulang kalam balik deui. Mata kitu oge geus bumetah di lembur matu Banjar Karang Pamidangan anu sanyata. Alah laras. Ya kantenan kitu jo. Tah dicontohan ku karuhun urang anu parantos ngantun tingali nu disebut para pejuang nyieun karya anu baris mangpaat nepi ka karasa ku anak incu ayeuna nyaeta mangsa perjuangan baheula dina mangsa nyokot hak kamerdekaan negara tina leungeun jajahan dibelaan guyang getih wani semplak tak potong leungeun beh dituna nepi ka tega ninggalkeun anak jeung pamajikan tega ninggalkeun pilemburan tapi buah tina perjuangan buah tina pengorbanan ngawujudna kamerdekaan anu sok dipeeling unggal taun laras ngan moal jadi manfaat malah mandar jadi mubadir yasana hungkul anguran urang teh sing bisa ngagedurkeun rasa nasionalis jeung rasa patriotis dina diri sewang-sewang. Laras. Ngan cara katangtuan ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana jeung nu kadada nu kaduga. Seperti urang di pilemburan ngayakeun ronda pikeun nepis kejahatan eta bajuang lain bajuang sami eta mayar pajak dina waktuna leres kerja bakti ge bajuang miceun runtah tong di mana wae sami kene henteu ngabangsat berjuang yang celengan aing sia teh lah curaling wae aing na keur poek karita mah nya eta kuningan poek kitu leres hartina mere manfaat ka jelema anu liat laras berkontribusi alah kantenan Pak kantenan nya sok cara jeung katangtuan sewang-sewang ceuk dewek tadi nu penting urang niat ibadah jeung nu penting urang niat pikeun mere manfaat ka jelema nu liat laras nya laras Pak ngan ciri jeung totonde bangsa baheula para pejuang saurna cenah tapi saurna ieu mah saurna cara pejuang teh perjuangan kami mangan ukur satai kukueun perjuangan maraneh kabeh naon sababna margi perjuangan kami mah katingali musuhna teh wujudna teh beda buukna bahasana beda kulitna jeung beda budayana tah perjuangan maraneh kabeh mah bakal leuwih rongkah sabab sarua kulitna sarua bahasana sarua budayana sarua buukna si horeng ayeuna karasa Pak jeung katingalina kumaha tingali we ku bapa di pakotaan da moal aya haseup mun eueuh seuneu di pakotaan rahayat loba anu demo loba nu unjuk aksi loba jelema anu unjuk rasi nemongkeun kaprihatinan dirina bongan saha bongan bangkong nah jauh-jauh ka bangkong goblok teh bangkong tetua tedosa teu nyaon-naon nyalahkeun ka bangkong apaan aing mah can tamat can agus mata tawaka dipanca heula ku si lainna bongan bangkong naon bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup pararohong pasini teu dijadikeun eta di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup kabobohong di tukang kana janji teu bisa nepati eta bener kana janji hartina teh jadi anggota NATO teh no action talk only sinekna cek bahasa Sunda loba syaur tanpa bukur loba nyarita tanpa kenyataan
tanpa reaksi gitu teh. anu tungtungna rahayat boga rasa diintimidasi, rahayat boga rasa dicederai ngeunaan janji nu teu bukti. Pan seueurna kecewa teh kulantaran kitu teh. Nya. Sabab teu saeutik jelema hayang-hayang untung tina enteng, teu saeutik hayang-hayangan jadi pejabat, dibelaan apruk-aprukan ka unggal kampung, dibelaan aprak-aprakan ka pedesaan. Pan dina mangsa harita muluk-muluk janjina teh. Naon cenah janjina? Aku akan membela wong cilik, aku akan membela wong lemah. Tapi geus ngajedog dina kursi kapamimpinan ngadon culang cileung we nyangan paling ngeunjara di gararong. Nya, Para parajang leungeun. jara di bangsat. Pan disindir sampir ku masyarakat mah ieu bedana pilkada jeung pilkab teh. Aku mah benter. Naon bedana? Ai pilkab mah di mana poho sok jadi, di mana jadi sok poho. Jeung nyang gilingan. Da ieu anu ngabalukarkeun krisis kepercayaan rahayat. Anu tungtungna rahayat ka kidul, pejabat ka kaler. Tukang tongong, Rahayat ka luhur, pejabat ka handap. tukang tongong. Leuheung keneh anu patong-tongong teh salaki jeung pamajikan. Sapribadi. Bener. Heeh. Pamajikan nongongan di pan, laki nongongan langit. Oh, sia mah kana kitu wae otakna. Nya. Res wae pikiran. Gitu, Pak. Tah. Deui jabat di eta, Cobi. anu aya patula-patalina jeung ramena ieu kejadian ieu. Di antarana demo-demo anu keur kejadian ayeuna teh anu aya patula-patali oge jeung diri urang jeung kulawarga urang ya. Gini. Maksudna kumaha sih teh? Cing. Pak, na tengah denge beja Bapak. Desas-desusna naon? Wujrud salemur ear asli jaga. Kejadian Makan tereng. kulobana demo-demo di puseur daya negara teh Rokan teu aya provokasi. hanya. Provokasi naon? Di antarana nu ngagerakeun teh nyaeta museur ka kulawarga urang, nyaeta sidawala. Gini. Uluh. Naon sih ngomong teh? Dangukeun heula. Cobi. Ieu mah abdi benaros ka Bapa ieu. Ngadenge teh si gareng sidawala. Heeh. Sudah aya beja. Ngadenge mah ngadenge di TikTok euy. Tuh. Ya. Iya teh Pak. Abdi teh salenting bawaning angin kolepat bawaning kilat hawar-hawar beja luar. Ya. Di antarana anu demo teh nyata ditunggangan ku politik. Tuh. Nya. Politikna teh rek kudeta. Tuh. Hah? Ngan teuing kudeta teu nama da ieu mah simpang siur kene. Karek-karek beja. Ngan cenah ieu teh di antarana provokatorna teh sidawala. Uluh. Seteh heureuy eta mah demi Allah. Ngan dipikir ku abdi paingan ayeuna saminggu ayeuna geus teu panggih jeung sidawala. Teu abrok-abrok. Ngan terakhir panggih teh sugan teh hanya teh manehna teh rawah riwih mewea di imah teh. Ditanya ku abdi teu ngabalieur. Ngan kecap harita teh manehna teh inget abdi teh geuleuh ka bapa. Tuh. Ewa ka. Nong toreng ka abdi teh. Didenge henteu harita teh ku abdi teh. Dianggap. Teu dianggap. Ngan ti harita rame sidawala. Geunjleung. Jauh hujrun harita. Nah itu si badawal teh ditundung ku bapak, nah diusir, mun diusir teh mah kunaon maksudna? Kasangkukanna. Bisi kasinggung atawa kumaha? Uluh. 2 minggu ka tukang beureun kejadian aja. Tah eta. Teu geuningan eta. Cing Pak. Kunaon ieu Pak?
bawa cu Ya, cobi ua dengeuna hate dewek beda kena rasa. naon tak kunaon pe bawa si Kang Dawala meureun rek hinjeun motor rek meuli motor nyicil Kiridit buat mau mugi jauh kena eta Dawala saya goreng sia tarap mikir kadinya. bawa aja naon buat teh piraku aing ngabocorkeun borok di pasar mah naon heula Ya kudu puguh. kudu puguh heula Nya atuh. si eta nungtut ka dewe Lor. nungtut Tutut naon atuh. saja nungtut we tuh maksudna kumaha nungtut teh Nyicil naon. dewek teh penggudeman catur jeung si eta paduduaan dewek rek sare si eta ngetrok panto yang ngobrol paduduaan jeung nalek ka dewek teh cekeng cek si eta teh ai bapaknya teu ka anak kitu Yo kitu. nya terus nah saya make jeung nanya kitu leres nya pugu dewek teh nya cek dewek nya Ngaran ka anak. ari kanyaah kolot kanu jadi anak samet mana cek siata cek si Dawala mun kongang mah dewek boga gunung anak hayang nanggeuy gunung dipang nanggeuikeun ku kolot cek dewek nya tah si eta nyangangang bohong pajarkeun Loh. Ya. wedus Waduh, barahul bulan. wedus teh bohong Oh. Ngomong kosong. omong kosong nah siapa keje ngomong gitu tingali pak anak tatangga mah nepi kamelaan hayang anakna gelar sarjana hayang nepi ka anakna gawe di kota dibelaan sugak sogok dina sugak sogok lagi nepi ka ngajual sawah ngajual kebon Jonggalan. tapi nah bapak kakuring gitu nya terus nah saya makanya ngomong gitu pan aing teh jelema tegableg Jelema sangsara. jelema kokoro jelema sangsara balangsak pan kate nyawa ku sia oge cek dewek teh nya bener kasaksi ku sia ya kasaksi bener dah bapak mah bapak jelema balangsak bapak mah Jelema Nya. kusmi goblok baju-baju aja. terus tah naon maksud sia teh gitu teh Cobi. tah kuring rek nagih kana janji bapak mangsa baheula pak bapak teh pernah ngajanjikeun ka sim kuring kapun lanceuk kapun adi Yo. ulah aral subaha ulah jengkel lamun nuturkeun bapak engke jaga si laing kabehanana bakal meunang ganjaran nyata sawarga menikloka tah sawarga teh nu dewe cek dewe karita nya terus lagi ka dewek teh si eta teh cek dewek can waktuna beuki dieu beuki nyeksak si eta make jeung hayang ungah ka sawarga luh Itu geuning. hayang ungah Yang rumah kadinya. udu bilah gitu oh Barukana. ungah ka sawarga ku dewek dicarek nanaonna sia Lahut man. sarua jeung mepokan kokotor ka dewek Wajah ngawiwira. engke jaga dewa-dewa manang naon ka dewek dicarekan ku dewek teh kalahkan neugreug miuni bagong heuras beureug nyawe ku dewek teh harita teh diancam lamun si laing nepi ka janji ini ka sawarga manik loka nedek leher melah jantung ngagurat jagat samet dieu pancakiin bapak jeung anak ini sia ini namun kami dewek ke Dawala Mertikeun. nyeritakeun mertikeun teh nya Leuwihi mertikeun. tong tarik-tarik deui heudah heumpeuh atuh jang aing
Asik sabar we wah. jengkel aing teh Tantos. uteukna teh aing ka harta masyarakat jengkelna luar biasa Tuh. nepi ka ayeuna ke dewek teh nepi ka kasuit-suit deui ya hate lamun ngadengekeun si eta amak dewek teh dewek oge sarua manusia Ya. Pasti. pan anak mah beda-beda sewang-sewang karakter bapak teh Sok rupa-rupa ya anak mah. kumaha tuh ayeuna mangkane nganti geus rame Geus gujrut. kumaha lamun geus kadenge ku dunungan urang sadayana Eta. bararingung urang kabenana aya anak buahan mah hiji deui eueuh wayahna jak dina mangsa ayeuna si laing wayahna ini teangan di mana ayana si dawala dewek embung nepi ka kaciwit kulit ka bawah daging lamun segunungan geus pada uningan Kababawa Loh. pasti. gitu pak sabab saya mah luas Sok saya mah ludeung manehna. ludeng lamun teh si eta nepi ka ungah ka sawarga nepi ka teu minta izin kerudungan dewek dikemenakeun beungeut Dah. Bakal kacau. deundeun we di lomari atuh tong geri gareng sia keur kieu mah Keur dari lagi mau ulah ngalonye. pikir ku si lain kudu ka mana neanganana sok pikir di mana we atuh pada sia teh boga elingan sia teh boga suku boga leungeun Bisa tanya. Mata naon Alah. datanya itu. ampun Gusti nu agung si dawala nepi ka kieu nasibna Jadi riweuh sarerea. bebut murid ka saha ieu mah Pak tanyakeun ka Patoto atawa ka Dewan Otoy Ah, sugan kadinya bulan. sugan keur ngajak di dinya Sugan kerulin kan. nya da sia teh mah loba kadaek jadi supir Oh. harita ge keur teu boga duit geur bulan puasa oge ngabadut di pom bensin nya Ku begawe apa jeung maneh harita teh lah aa kudu meunah maneh lanceuk geus ya si Dajen selanjut. heuh aing dua anjing boneka sia jadi manusia silver Banjek papanasan. Marawa kenceleng. bapak jadi budak hideung harita nih Cek sieun. ali budak hideung geus hideung di baheulana Geus di baheulana gelap gulita atuh. budak hideung mah moal kodak Bener. gitu nya cing paluru di mana ayana sangkan dewek lugina hate sangkan dewek genah merenah dina mangsa sia teh geus balik deui tur ta ulah nubihkan nepi kana cepilna dunungan era deweknya Bakal wira mana? sae mangga atuh kitu mah Kolot era. restuna we ti bapa mudah-mudahan jeung si lain kitu gare ampun aing mah capek Capek lupa. Mager. paream kaluar deui paranas Usum halodo kieu. apa jadi ge AC apa aya hihid ampun pung udah sete asin lir pen barang sawak sasajinga pada lumampah pikeun milarian dawala bisa luareun ieu tempat teh aya tatamu ti nagara astina nyaeta residorna dijajar sokalima anu kiwari kairing ku para Kurawa sadayana wirehi ku ayana dawala kedalisan Tuh. bade unggah kasawarga yang ngotipati jagat nata asa kausik lampahna margi dawala bade unggah kasawarga atuh jantenana nyebarkeun gundam rungu syaratan katinggalan ka jalma-jalma nu aya di alam maracapada wirehing syakur jalma anu tiasa nyangkala dawala turta disaturkeun ka sawarga manikloka mangke hing bakal diganjar ku rupa-rupa hadiah turta dikawinkeun ka widadari Tuh.
diantawisna anu kaharewosan nyata cepil-cepilna nagara astina nyata Rasidorna anu kiwari disarangan ku para Kurawa turta dipasihan widih ku raja nagara astina Prabu Suyudana malihan sumpingna ke negara Amarta teh isuning rerencepat ame teka tohian ku keamanan negara Amarta sadayana para Kurawa anu kiwari ngepung bumi na Semar Badranaya Swakarya kepung batur tiker imana ta tepung tiker imana ta Tikar batur, kepung. naon recet Kepung batur, kepung. Tikar, kepung. nah loba jelema Aya naon tuh? ngadulang layangan gitu tapi raku sih teh Oh, pakai jeung gandeng ngadulayanganan. Tingker eus. Sampurasun Semar ulah kaget oi lu udah bilah Ada. nah jika kolot dijajar sekali mah lu disalah nejo dewe gere lu sahaja pak juragan kesepuhan di Sokalima pak saha Rasidorna ulu lu bener sia garas ulu jak sabaraha urang katingalin aku silai Tepuan kan. hiji dua opat 7 genep Balik deui atuh. Nah, balik deui. 10 opat Dituncal kan. 3 pak nanyakeun kan nu belet matematika si bapak mah nya Arti cingles urang pak rek balik deui Bang. Pakai kalkulator. siji loro 3 4 5 6 7 8 songo pas siji Pasiji. pas loro Dasar. ulu leuwit ke 15 bapak amuing Tikuning. nah kadari aja lu Aya naon? ulah kaget Semar ulah kaget bar apa Ya. buah naon si teh teu kebekai ke Tong ada rewas ka kulo. tong areuwas sakola mamun ai burak jantung burak mah tuh bawa deui we nah teh sia Gampangkeun deh. ka tukang jang di jang lah ka tukang diukna Pindah rekang tuh. bawa apa nu aya 48 tali jeung si dawala Alias mudah-mudahan we henteu nya barek naon deui atuh nengan sora ka dieu beda negara beda Ya. wilayah. Lain kampanye kali. naon atuh sia syukur lejang inu sia ka pasar deuleu Nyanyi nyuguh. aya pedesan entok di ayah Najwa Aduh bakal. Beres atuh. loba kari huluna beapan babi tadi Pembeki manehna mah teu da. hari beas nama aya di pasus mah ide Duh, beres. nya ngan majikomna eueuh nah atuh kumaha tuh nah berewe cai atuh Pak Saya aya we urang. apa sih kekayaan ieu urang teh Sakieu waruratna. nya boa-boa lejang aing ge teu genah hate boa-boa itu mah aya patula patalina jeung si dawala aya bahan Pak gareng lan kadejang Pindah di radio atuh. katingali ku abdi jika nu bararaeut Pak Kararucem bulan. mararanyun Nya katingalina jigana ieu aya masalah jeung urang ieu eta nya tarangna ge. aya anak palang siang lejang tenang aya gareng Tenang. tong disebut ceger Majasari Wah, percaya. lamun teu bisa ngungkul anu kitu patut Ya. ulah ngajago jag urang salaku pribumi lain ngajago urang mah wajib bela diri Ya, bener. lamun aya nanaon eta oge Heeh. jag tenang Ulah riwa. pokona mah tong sieun aya anak buah
Dewan Otoy. Percaya. Reng. Oi, ke tukang geus siap. Rempah Pak. Sapiri unggul ke. Nya. Ditah ka dia. Jang dia. Mangka ligi. Ya. Sedayana. Lagi ke sini. Ulah kaget reng. Mangka ligi. Sarumpi ka tadi kabeanana. Ya. Nya. Sing hati-hati atuh. Goblok teh korsina bobok. Ya, mun urang mah reretan heula. Sapi teh. Bejaan atuh sia teh. Nah, teh sia. Borodiumnya kalikeun. Teu kaceuleuh demi Allah aing euy. Reuas euy. Mun urang mah roris heula atuh naon-naon teh. Janji ge. Wae. Aswatama ulah wayana ulah asup kabeh ka ieu mana Semar Badar aya bisi rugrug. Ya, Malum imah panggung can di dieu kana geus dengnek. disreyo. Hah? Ngan ulah elat ulah jauh-jauh ting bisi. Sae pangestu haturan rawuh ka sadayana pun teu tiasa nyuguhan anu sae. Dan nanaon euy? Di maklum da hilaing menjelma sangsara balangsak. Jelma kokoro. Jelema kokoro. Jelema pakir. Uning mah beli bede masih jakat atuh. Nah teh. Tansah diajeng-ajeng geuning dugi ka ngaleut kieu pade ka mana? Atanapi nembe muli di mana? Ieu teh nu. Eta. Mar, pulang. Teu kudu basa-basi jeung kami mah. Teu kudu ngaler ngidul sabab naon? Lain kairing ku CGI, lain ka bawah ku Cileungcak. Datangna ka ieu patempatan lain lamtung tamulaku, lain lampah tanpa sejak. Tapi maksud tujuan anu tangtu anu aya patula patali jeung keluarga sampean Semar Badar aya. Iya deh. Karah teh sareng kulawarga Simkuring. Oh. Boa rek ngalamar emak, Pak. Ya mana kana poe sok Ka manakar. Daponnya gawe mana. Seri. Cemburu meureunnya merumat maksudna mah. Timuruan. Nya. Cara Janten Sidawala nyokok ka budak maneh anu nomor 2 anu kiwari teh hareng dedengean pajajet kudu deuleuan utawi sawarga manikloka apa silaing raja Triloka Batara Guru sentra nu ngawasa naon teh nu ngawasa Triloka tilu alam. Aitri tilu loka alam tuning nyaho sia Gini uninga gini. cenah kata sekolah rakyat kapungkur si murid teh Katos datun RS. nya di antara alamna alam sawarga kadua alam kajinan katilu alam manusia nyaeta alam marcapada kabeh aya kungkungan yang pati-pati jagatna tak pramesti Batara Guru Wah, pintar. eta kan ngawasa bumi langit sawarga jeung sajabana ceuk beja ayeuna da sidik mamai ahli tirakat ahli ilmu ahli tatapa ahli brata tatapa brata Ahli puasa. dina mangsa poe katilu kamari mangkukna Wah, aya syaratan tinggalan dina sajeroning eling disebut eling da kawas anu ngimpi disebut ngimpi da eling gitu. bulan. Seun syaratan katinggalan anu nepi kana cepil mang Ya, nong toreng eta sora etses. anu ieu teh yakin datangna teh ti Raja Tiloka cekeng cek sorana teh dor Kali cenah. Eta. dor heeh aya terasna pugu we
Naon teh? Apa si lain kulina terang naon dor panto diget dor goblok kali nyanyi teh teh Lain lagu atuh. sia Sarua keut keplet poing sia sia tahu ada orang kampung nyaut di mana nu kitu nya atuh urang udik. dor kaopatna na cinek dorna dina ungar eta kacap anu disanggamkeun ku eta gaib netelakeun ieu teh raja Triloka raja sawarga geura bawa si Dawala anak Semar Badanaya eta jelema teh geus ngaributkeun jagat wayang-wayangan Ieu huru hara ulah. kula percaya pisan kasampean dorna yen yakin eueuh deui anu bisa diandalkeun lintang ti urang Kurawa da sini Kurawa mah geus ana lumroh ka badan oge Nya geus jadi haji. geus haji kecil we ngaji botak we ya Aya kesebut. datang ka Kurawa da sini urang Kurawa mah jelema lujur Di rumah sore. jujur di aku rasa pikir Aya karena kitu mau jujur deh yang keputus. geura bawa Dawala anak Semar Badanaya anak anu kadua eta teh geus ngageunjleungkeun jagat wayang-wayangan lamun dorna jeung para Kurawa nepi ka bisa nyokot Dawala dina leungeun Semar yakin naon rupaha kahayang nu aya di sawarga moal burung dibikeun Bakal disubadanan. sabab kula geus kaganggu ieu hate kabetrik ieu ati Geus kagak. menang hewagan ieu mana kulantaran anakna si Semar Badanaya tah ku kituna moal make jeung basa-basi di mana anak mana si Dawala Ya. perlu dibayar sabaraha Ya. ulah disumpur-sumput Ulah dibuni-buni ulah. mau jauh utuh bilah mah geus ieu ya Sok. cek jawab ku lain da biasa ge ngariung ya di dieu teh mun keur init ka mana mun disebutkeun di mana Ya, sok. aduh aya anak nu sepuh nah siapa jeung lagi sagala dibuka cogo-cogona ku amis puhuna parantos gamos numawi sanes pada nyumputkeun sim kuring teh tapi ieu teh dalan di kumaha sim kuring oge nampi warti dipun anak yen pun anak si Dawala teh geus ngageunjleungkeun jagat wayang-wayangan numawi dina waktos ayeuna sim kuring teh bade miwarang tugas kapun anak sastra jingga pikeun milarian di mana laratanana si Dawala jengkol aya usumna ekol mah eueuy akal-akalan si lain pasti da kapiningan kunyaan ngan sing inget nyaah ge nafsu nyilakakeun Nya ngabahayakeun nya. najan si lain nyaah kanu jadi anak tapi laku lampah anak barangasan atawa bangsat tetep bakal kena hukum jeung pidana Nya. Tuh. ieu mah sangkan salama salarea tibatan kabalerang kabaharana ulah dibunian euy bejakeun di mana penyebutanana heuh atawa di CS na di sahaja Bisi keur disobatna ulah. bisi keur ulin di kabogona bejakeun bisi manehna keur di kosan di mana kosanana Dudukeun. lamun keur di saung mana Mau dipilah di. lamun keur ngangon entok di mana bejakeun euy Nya blak-blakan. Sen sim kuring teh wantun sumpah sing julang ngapak teuing teterang di mana ayana pun anak Oh. malih mah parantos hampir ti 2 minggu lamina tepang teh Ya. seri aing seri nyeung serikeun ka si lain Ya.
Sirikoneng teh. Mar karasa ku aing sarua boga turunan kumaha nyaahna najan bari jeung anak salah yakin bakal dipiningan kitu mungguh kolot keur jadi anak mah ngan ieu mah anak si lain hiji-hijina sadawala Tuh eta tibatan ngabalerang kanu tiluan ai saena mah kulan itu cicing sia kade makan. goblok nepi ka nyentak lawan anjing mani mah tuh Oh kahayang beragi aki-aki kitu si tepi teskeun kokotna tinggal parieus. di mana aya anak kudu kumaha ieu ja anak mah jadi kumaha bejakeun we sacara welena Satara basna we. secara basna cerita apa padahal ge pada bingung gitu sarua jeung pajegut-jegut jeung nu dugul gitu Eta bener. nah sia teh upami teu persanten wantun rahrawe rorompok simkuring salegana rorompok simkuring yakin moal aja dia dan disebutkeun ieu mah di mana terang pulang ai ngalilahkeun waktu sini sia hayang panjang umur teh hayang ponok aya anak ya bejakeun teh hayang panjang bapak teh kapan hayang nyubilin bapak teh aing kudu kumaha cemaritana teuing itu teh apa ge Hayang nyewa badut. sakali dia rek nanya di mana aya si dawala di mana aya tong ngalelakeun waktu euy Tong hararese. bisi dijarah imah maneh ya ku aing Si diacak-acak ke. bisi diacak-acak sia Keur mangge doyong imah teh. teterang simkuring teh nu wantun bedahkeun dada simkuring upami simkuring bohong teh ama jeung linyong nista maja utama sia geus teu beunang lemesan aswata mah ya karep sih Bagian hidup gitu. Bagian anak ya. tanyakeun si mata jeung paroman teh ya Bagian si menak jingo ya mah. punten ama syah syah Ya. Wah, sebar pulang kaula moal bisa sabar Bisa luluy. moal bisa leuleuy cara Kangjeng Rama kasepuhan Rasidorna Beda jiwa moral. anu yakin kasepuhan Rasidorna masih keneh kasebana luar biasa Ya. nepi ka muji ka jadi bapak Dibeunteun ku anak we. dibejakeun nuhun henteu paragat nyawanya uluh Joh. maksudna nu bejakeun di mana yana gos Gos we gitu. di mana yana terang nu di mana terang hai nepi ka kalakan nyurucut kitu sia lain mewe goblok di mana ayana kawas bika ngojo mewe di sentak teh lah terang wantun sumpah upami simpuring bohong masing paeh kulawarga simpuring kakurung pun anak oge temu buat meuli Tempat bawa ke anak. supaya rek paeh sorangan Tempat bawa anak. dibejakeun moal terang sakali dibejakeun moal aya anak dibejakeun nuhun henteu ku aing bejakeun terang aya ya Pamur geus kitu mah. Geus kana fisik kitu mah. waduh si babe ditonyok Ditonjok ke mana? aya anak naon ieu teh nu tah kitu mamalan Akibatna teh marukana. gitu akibatnya hah sarua we jeung sasorok kojor siling donyok paehan pencit kuriling jelema kitu mah
nya di mana bejakeun teterak eta kolot ditonyok gitu ngejedok sia teh goblok kalah hare-hare we hare dua sia mah hare-hare bener hare-hare duh genong nyoret pedong Pak jangan haling aling naon jang haling ai geus teu bisa diomongan mah tebenang di leuleum ai geus lompatna kena fisik mah keun bagian anak nya bagian anak we maksud sia teh kumaha maksud sia geus bisa cukup cumarita geus kieu mah nya eueuh di lintang ku fisik tah eta di lapangan mun bisa mah ulah gelut mun bisa nya tapi lamun maju teu bisa maju mundur teu bisa mundur sahoja maju kena mundur kena eueuh deui lintang ti urang sorangan anu bisa bakal bela ka dirina sorangan bener maksud sia haling alik atuh kolot mah pasrahkeun ka anak keur kieu mah nya jang ulah pas ya haling alik jang haling alik gitu atuh mun bisa mah ulah pas haling alik rek haing tuh anjing sia teh shit eta mah bani jeung ababu halakah ngejat yakin bangsat teh sia teh hukum bangsat mah kitu nyok kaleos we jadi leos we yang gileos nggak ada ya abdi anak-anak kula naos ya rek memelakeun harus memelakeun wakilna simpuring wakil kon sawadina we jadi anak jadi bapak ai kitu kumaha mun teh di desa teh mah pun bapak lurah abdi Pak Ulis naon paulis teh jadi dibejakeun ku sia naon teh heuh sia dawala sangkan salamat salarea bejakeun di mana ayeuna pun bapak teh lain jelema linyok lain gongna beuh karya simpuring mah teu apa keterang we teh sia joy-joy bejakeun di mana ayeuna demi Allah kulan keterang ai yo ai sia hayang sajajar di bapak sia atau kumaha nah hayang salam lamun sia hayang sajajar jeung bapak maneh bangsaina bakal modar moal ke jam-jaman memenitan sabaka paeh wae sakit cep man bulan dah sia keur dek baik paeh lamun teu bisa kabejakeun ngarti sia yang kok ieu meureun sia ditantang kitu kos bikang blegug sia teh kos bencong we naon maksudna dirinya teh molotos sia kaing bohongan keneh mancing kaing nya sia eta sableng nantang gobloknya sia wadi kaing sia kunaon dewek doh sia lalaki dewek lalaki nah sia kabina-bina teuing aya nyemat nepi ka kitu kumaha tuh pake adab nyemat teh oko masih lain teh nyakola tapi hirup teh teu nyakola sigan teu di ongko we ngaku pejabat tapi kelompok hidup peta syukuring tadi geus bejakeun laku lampah pun bapak teh tara linyok teh tara bohong simpuring oge ngabejakeun di imah teh usah saha iwat teh tiluan ieu sakitu jentrena nah di dinya ya